Aduh yang balaya ke negara urang ke daerah urang nyana mah ka dieu teh kadeleuna dagang kadeleuna ka urang teh deuk babantu jeung sepadal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung Baduy menang teh eleh mah menang urangna loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umun da masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka Baduy ayo geura paling datang ke Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ke Baduy ka ditu ka tengah-tengah negara Baduy ayo ka ditu geus Ki Fudoli ka ditu di dieu geranjeun kuburan hewa kumaha kitu dawahan Baduy Masya Allah anu 40 teh masih keneh kan ayeuna eksis tong anu 40 Baduy urang bae sakieu poharana komo Baduy Arab Baduy urang bae hese di tanganna zaman Pak Harto hari tadi dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi tita ku Pak Harto Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia kedua ayeuna di Banten deket ka Jakarta nomor katilu kan aya sababaraha eta didinya kan eta pajakna nah urusanna kan perpajakan nama urusanna asep siap datang kan orang Baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun dia umur dia ya di Cingiraing dia aduh enggak jadi sieureun Pak Harto datang Baduy mah langsung ke Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana ye Baduy mah kos kitu tah bangun ku dia awas dia kuai atuh geus teu jadi zaman Pak Harto survei mah terus bae datang ke ayeuna ge terus di zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi Baduy memang wah itu Masya Allah engke nya mah nyuguh tak kabuhunna di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa kabuhun di mana panen teu meunang ku nya dari panen bebeja heula ka buhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana pamajikanana ge bangsogeunna ka buhun besi buhun perlu bangga atuh buhunna perlu deui kitu da buhun eta kos kitu nyen teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasata buhunna teh kos kitu Lumantak urang lamun deuk namu ka ditu tah bebeja heula ka buhuna aya tamu di mana di anu sabaraha urang saanu silakan teh mun sakira ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon teu sangarana pepen ulah bahaya tah mah emang kudu harus itu atuh lauk teh ulah teu aman cenah mah lainna naon eta bae bararea kabeh atuh buah ge asana-asana cek cenah atuh sadar mah hiji malingna bisa cenah mah sial tah buhut bisa aja sa aduh aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa percis teu meleset tak Allah bisi sia aya nyawa gambaran Baduy teu kudu ka Arab tuh ka Citorek ka ditu deuleu ku sia orang Citorek Baduy nu baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Banten tetepnya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam titik sakitu bae kuari ge nya nama nabi Adam geus we Adam mah tilok salat atuh teu tahu salat Adam kecil geus we Adam mah tilok make baju teu tahu make baju Kanjeng Nabi Adam mah pan baheula teh henteu make gelas ulah make gelas urang minum teh batok teu aya di Baduy mah gelas piring nu ka sekarang teh aya bangsa listrik kos sekarang teu aya nya mah geus lampu gitu meunang make minyak teu meunang obor we teu meunang make nu bagus-bagus teu obor we asli tah minyakna ge meunang nyokot tina tangkal minyak aya tangkal minyak Ciminyak teh eta tangkal minyak baheula mah teh kaya lembur Ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak caina eta teh lamun dibeulem ku urang dibeulem hurung tah aya Ciminyak di Baduy menghasilkeun minyak hiji tangkal
ngaranna takal minyak benges tah cokot asikeun kana kapaskeun gitu belum Masya Allah orang cerita Baduy BG ieu urang teh nyaho horenganan eta tah teu kudu ka Arab cek Gusti Allah baca ku sia tah citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun dek nantangan Baduy urang dikabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna pernah aya jelema Baduy keluar ti dinya Baduy asli keluar saenggeusna keluar ti dinya incuna tah diberi hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy pasantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah baliknya ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan ada yang sedang dekatnya naik sakieu mah dekalawan Baduy nya berangkat jana mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat jana ende ka Baduy ka ditu de jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabageun kene menghadap ka dieu set ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur dizarahat itu sebabnya jihad bisa dibilang tuh atau kamu modal sih sia banget teu kudu dikirim teu kudu kubuhun teu kudu kubuhun ku incu buhun teu kudu ditepak teu kudu ditiup dong langsung oleng iya dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun naon gara-garana Baduy masih eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta warga dikubur di zaran anu nyahoeun mata penduduk dirinya lantaran nyana eta perang sabilillah tapi nyana ngomong memeh baeuna lanjutkeun ieu jihad lantaran ulah nya geus caritakeun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan nyana asli urang dinya itu mah padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana hizib Nasor aya di nyana hizib Rifai aya di nyana hizib Sepi aya di nyana hizib Fendi aya di nyana eta tah nu mawa bahaya mah eta aduh mun teu boga eta mah menang beureun nyana eta naas tah boga kos itu tah hizib ya Allah ya Rabb tuh ya cerita Baduy emang teu aya gitu anu berjuang sabaraha kiai nu berjuang loba baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah ka Jawa Timur diutus ka Banten paeh di Banten kiai ti Maroko anu hebat jasa dekalawan Banten memeh bola sana di paeh Baduy mah lain lalagaan ilmuna dah